Balik deh ya jeung sensei gadungan lain sensei asli ulah dipercaya. Ayeuna paribasa Jepang anu rek dibahas teh nyaeta Isogaba Maware. Nah, lamun diartikeun mah Isogaba Maware teh pondokna mah ulah buru-buru. Isogaba Maware lamun hayang gancang muter heula cenah. Tah, ieu ngalawan akal. Kumaha lamun hayang gancang tapi dititah muter. Padahal ieu sabenerna ieu paribasa teh keur jalma anu embung gagal make jalan pintas. Tah, di Jepang mah nya menurut Sim Kuring di Jepang sebenarnya mah gancang teh lain tujuan utama. Tah ieu ge rada aneh nya meureun. Lalumpang naga rancang. Terus teh gawena kudu gancang nya meureunana eta mah tuntutan pekerjaan meureun nya. Tapi lamun ningali sikap batin Jepang yen gancang teh lain tujuan utama, nepi nu penting mah. Jadi Isogaba Maware teh lamun buru-buru kudu muter teh bisa diartikeun mun jalanna bahaya muter saeutik we. Tah eta leuwih bijaksana tibatan langsung ragrag saharitaeun. Lamun dina rasa Sunda ieu meureun deukeut jeung ulah kaburu hayang nepi bisi teu nepi-nepi geuningan. Lamun di dagoan mah salila geuningan. Tah kitu. Nya tina contoh sapopoe misalna aya jalma hayang beres ayeuna keneh. Nyokot jalan nu paling singkat. Misalna hayang dagang payu ka dukun mun percaya mah. Tapi sanggeusna kudu aya tumbal cenah. Wah. Atuh leuwih ribet nya tibatan muter. Tibatan kudu aya prosesna. Muter heula. Meh nepi. Aya oge nu mikir geuningan gancang teh sama dengan pinter, sama dengan jago. Tah, ku paribasa Isogaba Maware ieu pinter teh lain gancang atau gancang teh lain pinter. Nya pinter teh nyaho iraha kudu laun. Da laun mah artina lain eureun. Laun teh sadar kana lengkah sorangan. Jadi Isogaba Maware lain nitah urang keur ngalambatkeun hirup, tah muter ngan ngingetan. Teu sakabeh gancang teh nepi ka tujuanana. Kitu wae ti kami mah. Roger.